was a little girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun cadayana. Abdi sareng ngarencangan abdi bade ngobrol tugas bahasa Sunda. Anu teh mana munggahan sareng ngarencangan. Tempatna aya di Cipageran Asri anu ngaranna Saung Cipa Sate Maranggi. Tabuna nyata tabu 11. Kaping 4 Mei 2018. Tepangkeun nami abdi Maura salaku editor. Tepangkeun nama Abi Azizah salaku editor kedua. Tepangkeun nama Abi Alia salaku aktor. Tepangkeun nami abdi Nadia salaku aktor. Aku aktor. Tepangkeun nami abdi Dia salaku aktor. Tepangkeun abi Ojan atau Pojan selaku aktor. Nya sekian we sakitu. Perkenalannya ayo nama langsung ke tempatna. Jadi ayeuna arurang Menuju di perjalanan ka Sate Maranggi. Ya. Budak lalaki mah tos dipayun. Sakadapri sampai ka Sate Maranggi. Soalnya Ieu tempat masak. Ieu nyata tempat masak Sate Maranggi. Ieu pelanggan anu tadi dipesan ku anu lang sadayana. Sok mangga ditinggal.
A few moments later. Ayeuna abdi sareng rencangan abdi bade bayar anu jangan anu tadi tinggal dijieunna. Uang di saung Cipaste Mirah, pat nage, Enak, nyaman. Zona nyaman gitu ya. Aredang. Aredang. sareng hiji deui Bunga. arurang bunga. Bahagia we pokona di hari tayu teh. Pokona Pokona mah bebeuteng sebeuh tah.